Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos paparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Sabaras teu nyangkong teh kana waktos, urang kawitan we dongengna. Prung ah. Tapi Nur Hasan geus netepkeun dina hate embung goreng jeung manehna nya tuluy nama Nur Hasan mindeng manggihan manehna paduduaan jeung Qasim kamamana sok babarengan ka cidalayeutna geus ningali kitu mah Nur Hasan beuki ngarumasakeun maneh sok ngajak nyingkahan sorangan lain ku timburu teuing tapi demi kahadean manehna omongan batur ge geus beda deui anu tadina mindeng euleuh ngagoda atawa kasakadar hayang ngaheureuyan Nur Hasan peda kungsi deukeut jeung Rina ti harita mah teu kadenge deui sabalikna anu rea kadenge teh omongan urang lembur ngeunaan pasangan anyar Rina jeung Qasim ari ngagentraan oge boh ka Rina boh ka Qasim kulandian panganten bae ongkoh gitu ilaharna di lembur mah komo ieu geus disangjang sagala misa kaum dangu mindeng pisan Hasan atawa Nur Hasan ieu manggihan Rina jeung Qasim babarengan sanajan sok tarang hajakeun hayang nenjo sok boboncengan kana sapeda ngalantung katungtung lembur atawa manggihan teh sok keur di sawah Darina anu sok nganteran ka sawah mun Qasim diperih gawe ku calon mitohana ngarambet ngorea atawa nampingan galang tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Gebeg Nur Hasan ngagebeg lamunan kagerewahkeun basa kapirang sora manuk cici disada asa luhureun sirahna pisan dudukuy disingkabkeun breh manuk cici keur ajretan di luhur kawas ngahaja ngawas dirina jet leok kawas ngaragrageun maneh tapi tuluy ajretan deui ngaluhuran bari teu weleh disada Nur Hasan ngarungkupkeun deui dudukuyna mindingan beungeut tina sorot panon poe mitra kaum dangu balik deui ka Rina nyati indungna keneh Nur Hasan meunang beja nu bukurna Rina arek dikawinkeun sanggeus panen usum porekat sabenerna mah manehna ge geus embung ngadenge beja-beja sarupa kitu tapi indungna mah meni sagala apal jeung sagala hayang ngabejakeun deui ka Nur Hasan nu jadi anakna tapi panena puso kabina-bina jeung kaayaan deui bae kawasna tinu panen terjadi anu ngajurung Qasim basa terjadi kawin jeung Rina terus bae mangkat ka kota milu kuli jeung batur-baturna anu sejen
Teuing inditna teh memang hayang usaha bae cara batur atawa nyingkahan ka era. Jeung nyingkahan omongan urang lembur. Nur Hasan teu apa. Daker aya di lembur keneh oge. Anu tadina sok mindeng ka tembong paduduaan jadi arang ka tembong ngalanto-lanto acan. Malah basa Kosim indit ka kotana oge siga anu rencepan. Kitu deui Rina. Jadi arang langka kaluar ti imahna. Sakali dua kali bae sok kawenehan ngabring jeung batur awewe sapantarna ngadon ngasag ka sawah. Arti mun teh mah jadi omongan deui teh. Nu ngaranna di lembur teh kitu lumrahna. Lantaran tadina mindeng ka tenjo ku urang lembur teu boleh gegedengan kali-kali kitu kajadianana bet nyanding-nyanding bae bukur satur jalma salembur asa aya keur omongkeuneun. Sabot keur indit nyar gawe atawa sabot nyeusehan di bak umum nya kitu teh bae urang lembur. Kang Acid oge kitu anu sarua bolai kawin panen harita. Kurang-kurang sabar mah cenah matak hayang ngejat di lembur. Komo nu awewe mah meureun bakal leuwih-leuwih wirangna. Sok sanajan eta teh lain kahayang sararea. Mitra kaum dangu, sora manuk cici kadenge keneh. Ditema ku sora manuk bondol nu sakapeung-kapeungeun jiga ngaliwat kalebah Nur Hasan. Sarta tuluy ngajauhan. Dudukuyna anggar luhureun beungeutna. Keur kitu hawar-hawar kadenge sada sora nu jejeritan. Nur Hasan suringhak. Mimitina mah ukur dedengean. Tapi didenge-dengekeun barang disidik-sidik eta teh sora awewe nu jejeritan. Gentak Nur Hasan hudang tuluy nangtung luak liuk sakedeung tapi tetela di pasawahan nu pluk aplak teh teu ka tembong aya jelema ret kasaung ngareret kasaung tapi bet teu ka tembong nu ngadon ngariwuhan. Teuing mun tinggal lerma kahalangan ku tangkal pare tapi eces bieu aya nu ngajerit awewe teg bae aya sangkaan goreng nu nyaliara dina pikiran Nur Hasan dina mangsa harita. Beungeut baturna saurang disidik-sidikna implenganana dipencerong kulamunan sakedapan sangkaan goreng beki kandel bae ngan besir bae mehna lumpat muruk. Nur Hasan bati mata simeuteun. Asa sang saya kana titinggalian. Sebelum Kang Acid. Cek Nur Hasan rada kapengkak. Ambekan ngahegak di palataran saung eces pisan Rina keur direjeng ku tiluan. Leungeunna kencak katuhu di sekelan ku Eman. Sedang sukuna ku Kohar. Kang Acid keur ngusai angkog-angkogan luhureunana. Baham Rina geus diwawalan ku tiungna. Adi sampingna ngalumburuk teu jauh ti awakna nu keur adug-adugan. Kang Acid! Nur Hasan ngajorowok. Mileungeuh kitu bari ngabadol calanana nu rada dipolorodkeun satarikna. Kang Acid langsung ngajengkang. Eman jeung Kohar oge kabawakeun ngejat malundur. Rina malikeun awakna. Nangkubkeun maneh tuluy angsrod-angsrodan muru sampingna. Nu kenca dipake nyekelan harigu ari nu katuhu dipake ngangsrod jiga hayang buru-buru ngarawel sampingna. Beungeutna ngamuka sieun anu pohara si mata campur jeung kesang jeung cai naon boa lamokot dina beungeutna pikawatireun pisan
Nur Hasan nyodorkeun leungeun hayang narik tiung nu diwawalkeun kana bahamna. Tapi rina kalah ngejat jeung siga nu sieun ka bina-bina. Ningali Nur Hasan teh jiga ningali maung nu rek ngarontok. "Ah, Rin," ceuk Nur Hasan tekebat. "Na ari cebet teh, tigigireun aya nu nonjok tarik pisan." Sarta nenggal kana puhu ceuli. "Leng," tetenjoan Nur Hasan jadi ranyai. Daligdeug Nur Hasan, daligdeugan. "Ya setan sia rek jadi pahlawan sia." Eces, sora Kang Acid. "Telat deuleu." Jebet deui Nur Hasan dihansa, bru nambru sarta teinget di naon-naon deui. Nur Hasan teling di bumi alam. Kaum dangu. Ingat-ingat deui teh Nur Hasan waktu karasa kumanehna aya nu ngagebig-gebig awakna. Horeng Eman jeung Kohar nu ngagebig-gebig teh. Nur Hasan rarat-reret tuluy maksakeun nguniang hudang. Ngan bru deui bae nambru. Kohar jeung Eman jiga nu hariwangeun pisan. Manipok deui nanya, "Henteu kumaha cenah?" Sirah Nur Hasan dungdeng keneh tuluy maksakeun deui hudang. Gupuy gapai muntang kana tihang saung. Tuluy nyaradekeun awakna. Kohar ngarongkongkeun leungeunna jiga rek mantuan, ngan ku Nur Hasan langsung ditangkis. Manehna ngarengkog. Karasa dina sukang irung Nur Hasan aya nu ngalembere haneut. Diragap teh horeng getih. Arigap kana biwir mani jeding sarta nyerina lain di kieuna. Nur Hasan rarat-reret. Eman jeung Kohar tepak deku hareupeun jika nu baringungeun. Aririna kareret keur nyuhkeun sirahna kana dengkulna nu ditilepkeun. Diukna dina sisi palataran saung nunggongan Nur Hasan. Kapireng kawiwiu bangun kanyanyerian. Tapi papakeanana mah geus merenah deui ngan tembong karusut jaba pinuh ku jukut jeung daun pare nu gadaring narapel dina kamejana. Bukna deui anu acak-acakan teh. Ari bakulna ngagoler gigireunana. "Oh, mana si anjing Acid?" ceuk Nur Hasan nanya rada ambek. Geus balik tadi oge," tembal Kohar laun. Aya nu medang hal dina dada Nur Hasan dina mangsa harita. Pok Nur Hasan ka Eman jeung ka Kohar ngomong, "Nah naonan sia teh? Geus jara disato. Gableg pikiran saeutik atuh." Dikitukeun teh duanana kalah ting balieur, nembalan mah henteu. Tapi tina beungeutna mah jiga nyorotkeun ka hanjakalan. Nur Hasan teu nyarita deui. Ngadon nyabakan raheut bari usaha meper nafsu. Da Kang Acid udah san." Eman antukna nyuara. "Alah sia ge saruana deuleu." Tempas Nur Hasan melotot. "Mun ku sia dielingan ulah saruana. Halang-halang ke kumaha ke?" Dikitukeun duanana ngabige deui. "Guraman loga itu sia baralik," ceuk Nur Hasan satengah disentakeun. Eman jeung Kohar silih tetep jika nu seunggah rek indit ti dinya. Urang bareng wae san, bisi kumaonam," ceuk Eman miharep. "Teu perlu, aing mah bisa baik sorangan deuleu, jung keur marantog sia." Pok Nur Hasan deui bari embung ngareret ka jalma nu duaan. Kohar nguniang semuka paksa dituturkeun ku Eman ceuk kana dudukuy jeung gantarna sewang-sewangan nu tinggal oler. Tuluy tinggal leos. Kasiri jika nu berat rek ninggalkeun teh. Bari sakapeung-kapeungeun liuk deui ka Nur Hasan.
Mitra kaum dangu. Nepi ka wayah asar, Nur Hasan anggar cicing didinya. Ngadona nangkep tuur, ngararasakeun kanyeri dina puhu ceuli jeung lebah sukang irungna. Rina nyampak di hareupeun anak keneh bari anggar nonggongan, diukna teu ngeser-ngeser anggar didinya. Disaprak ditinggalkeun ku Eman jeung Kohar, boh Nur Hasan boh Rina taya nu ngamimitian nyarita. Salila-lila ngabarige, ari Nur Hasan mah bingung kudu kumaha nyang hareupan manehna, jeung rada heran deui kunaon manehna teh teu ingkah-ingkah tidinya. Tetuluy buru-buru balik ka lembur, sesegerukna mah geus teu kadenge deui, sukuna dilonjorkeun ka kotakan sarta tiungna disampaikeun dina tak-takna. Sakapeung-kapeungeun leungeunna maledog-maledogkeun tangkal pare nu dipites-pites ku ramona. Kitu jeung kitu we, Nur Hasan maksakeun nangtung tuluy rumanggieung nyampeurkeun manehna reg tukanggeunana pisan. Pok nyarita. Rin, cek Nur Hasan halon, tapi nu ditanya teu nembalan sakemek-kemek acan. Nur Hasan beuki bingung kudu kumaha ngamimitian nyarita, jeung bingung kudu kumaha pikeun narik perhatianana. Antukna gek diuk gigireun Rina ngan anggang meusan bari maling-maling ngareret kana beungeutna. Alum sedang tetepna kosong kajauhna, watir pisan. Sawareh bukna nu rada panjang cing rarumbay ngahalangan panona, tapi kumanehna siga dihaja teu disengled-sengledkeun. Ramona anggar mites-miteskeun pangpung pare nepi ka urutna ngabalaan lahunanana. Mending urang balik yuk, cek Nur Hasan anggar halon, tapi sarua taya jawaban. Nur Hasan jadi salah tingkah. Cicing bae tinggalkeun bae kitu. Bongan bet ngabige bae mani jawabanna naon, boh ku kesap boh ku gerak, cek Nur Hasan na jero hatena ngan tuluy kapikir. Teu hade mun manehna balik ti heula, pang-pangna mah bisi Rina kumaha onam. Mangkaning tangtu pikiranana keur pajejeut. Tuluy kumaha lamun manehna luluasan. Nur Hasan keneh nu bakal katempuan. Kapan manehna nu pangpanderina maturan Rina teh, mun aya naon teh tangtu ka manehna nembleukeunana. Jadi kitu salah, kieu salah, antukna mah bebbae. Nur Hasan jempe teu lemek teu nyarek teu nyarita deui. Mitra kaum dangu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Lila didinya simpe nepi ka kadenge Rina nginghak deui, malah tuluyna cerikna narikan semukanya nyerian. Rin, Nur Hasan nyised ngadeuketan. Leungeunna ngarongko ngaragap tak-takna bari semua asa-asa. Mending balik yuk, geus sore, cenah bari nyoba deui ngolo manehna. Digitukeun Rina gideg ayeuna mah. Teu hade ngadon di dieu mah, urang balik bae keun Hasan nu bebeja mah. Ulah tembalna pegat-pegat. Nah ulah bet asa belegug pisan Nur Hasan teh.
Makananya kitu sagala. Ngajawab ulah teh tang tu aya alasan-alasanana anu kumanehna oge bisa kabade maksudna. Ampun Hasan, Cek Nur Hasan bari leuleuy. Hasan paham, tapi teu hade lamun urang tuluy paduduaan di dieu nepi ka sore. Ceuk Hasan mah hayu balik bisi nu di lembur arep-arepeun. Dikitukeun teh Rina cerikna kalah narikan. Bari ngarungkup beungeutna ku ramo-ramona sarta antuk nabat kalah nyuuh dina lahuna Nur Hasan. Mireungeuh kitu reuwas mimiti nama Nur Hasan teh asa ragab, tapi deui asa teu merenah lamun ku Nur Hasan disingkahan. Antuk nama diantepkeun we, ngantep manehna sesegruk kanyanyerian. Mitra kaum dangu keur nyuuh dina lahunan teh dielingan ku Nur Hasan sangkan entong gasik peunggas harepan mun aya nanaon mah manehna oge sabisa-bisa arek nulungan. Tapi ketang kitu soteh ukur dina omongan keur ngalalamu manehna sangkan manehna regreg hatena. Dina hate mah jujur bae Nur Hasan cang saya kana omonganna sorangan. Basa Nur Hasan haben ngalalamu Rina kalah menta daek janji sangkan Nur Hasan ulah pebeja kasasaha sangkan ngarusiahkeun eta kajadian sabuni-bunina keurna tegkeun hatena ku Nur Hasan disanggupan. Nya antukna manehna oge leah daek balik ka lembur ngan memehjung teh mani omat-omatan sangka Nur Hasan tigin kana janji eta ge basana mun Nur Hasan masih karunya ka manehna. Nur Hasan teu apal bakal kumaha tindakan manehna sanggeus nepi ka lembur jeung balaka bae Nur Hasan embung apal. Mitra kaum dangu Rina beuki jauh panon poe ge geus mimiti ieu manuk bondol beuki rabeng bae sabubuhan kawas rek ngarampih ka pamentinganana. Sabada nyokot gantar jeung dudukuy anu harita ditinggalkeun Nur Hasan tuluy balik ngan awak asa lungsekat sida manuk beker bebeunanganna mah nu dipeslankeun teh nu maksud nu kapeslankeun teh teuing ka mana teu hayang neangan. Singkat cerita barang Nur Hasan rek nepi pisan ka lembur layung mimiti hibar zen mehna ngadon ngajajanteng dina galengan yang hareup ngulon nyerangkeun sesa-sesa panon poe anu hibar mulas langit. Red ka tukang kajauhna breh ka tembong saung urut Rina digadabah kahormatanana tembong celak-celak karunggunuk di tengah-tengah tegalan sawah nu mimiti harieum. Bat aya rasa seunggah rek balik ka lembur teh. Seunggah ka bina-bina, ceuk Nur Hasan da jero hatena. Breh beungeut Kang Asid, beungeut Eman jeung Kohar, oge beungeut Rina hiji-hiji ngalalar ngalangkangan. Wanci ngagayuh kaburitnakeun kapireng sariak layung ka cina mata kuasna. Tutuwuhan robah warna koneng yang lir emas sinangling kahibaran ku cahyana nu sumira tetebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letik kahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Teleum waktu sareupna wanci teu nyesakeun panasna mata poe. Peuting ngarekeb lembur ngarekeb oge hate Nur Hasan dina mang saharita. Duh,
Nur Hasan angger ngalamun. Manehna teh hayang disebut pahlawan cara tudingan Kang Acid ka manehna. Jeung memang teu pernah disebut kitu. Tapi manehna oge embung ari disebut lain lalaki mah. Manehna apal keneh kana temah wadi jeung nyaho harti lalaki. Teu cara Kang Acid anu teu daek jujur atawa daek tanggung jawab kana laku lampahna. Kitu deui Eman atawa Kohar. Hal eta kabuktian pisan. Kusabab rai poe teh nepi ka sababaraha waktu lilana kajadian harita siga nu tekung si kajadian. Henteu jadi ibur atawa paling henteu jadi haharewosan urang lembur. Parang indung Nur Hasan nanyakeun kunaon bibir Nur Hasan nepi ka jeding, sukup ditembalan ku kababu ku gantar ku Kohar. Itu waktu keur ngabeurik manuk beker. Indung lagi tanya deui teu kapapanjangan tayoh nama percayaeun kana omongan nu jadi anakna. Mitra kaum dangu kawasnanya rina teu balaka kasasaha ngeunaan kejadian anu karandapan ku dirina. Kitu deui Kang Acid, Kohar, Eman, taya saurang oge nu wani betus. Ari tirina mah kaharti alesanana. Tapi teh Kang Acid mah ti Kohar jeung ti Eman Nur Hasan teu paham, nasieun katempuhan, nasieun aib teu hafal. Tapi tangtu jero-jero nama maehna oge rumasa geus boga dosa. Mun teu teh kasida teuing. Ari Nur Hasan katalian ku janji teh mun teh mah hiji mangsa eta kajadian kudu kaboker, betusna embung tina bibir manehna. Sabab geus diniata dina hatena moal manehna moal ngahianatan kasanggupanana karina. Hitung-hitung jadi batur duriat nu tekung si kabedahkeun. Mitra kaum dangu, eta kajadian teh dicoba-coba di pikiran leuwih jembar. Nyantukna Nur Hasan boga kacindekan yen eta kabeh balukar kaayaan teh. Kaayaan nu kawas geus diguratkeun jadi takdir sarerea. Cek Nur Hasan, mun panen jadi tangtu moal aya kajadian sarupa kitu. Tangtu rina tuluy imah-imah jeung Kosim. Kitu deui Kang Acid, Eman jeung nu sejena. Tangtu Nur Hasan moal nepi ka kudu apruk-aprukan ngeprak kakobak saat sagarupa. Da tangtu loba pagawean sejen, ngaritea, ngagebot tea, ngurus pare tea. Sarta tangtu rina moal nepi ka los-los ka saung nu jauh ti lembur. Moal, tangtu moal. Tapi eta kabeh geus kajadian, geus jadi takdir. Lantaran asa dikukuntit bae ku kalangkang nu matak tuluy jadi pikiran. Antukna dit weh Nur Hasan teh indit ingkah ti lembur. Ngadon bubuara di kota, nuturkeun emangna bari tekung si udara janji. Ari balik ka lemburna teu taun kali, sarta mun parang balik oge sahinasna bae. Tara sailala sarta tara sok hayang apal kumaha kaayaan jalma-jalma anu kungsi nyieun sajarah bareng jeung dirina. Lain teh inget kabaligesan ngajadi, tapi karasana kumanehna mah lembur teh asa sangar pikeun kamaslahatan. Lantaran unggal nempurung gunuk lembur eta sajarah nu panghideungna dina kahirupan Nur Hasan teh teu weleh nembongan bae. Mitra kaum dangu singkat ieu carita. Geus aya welasan taunna eta kejadian teh. Nepi ka Nur Hasan ngalaki rabi rumah tangga. Lamun saban balik ka lembur Nur Hasan masih apal pisan kumaha runtuyanana.
leuwih atra deui basa tadi pas sore anjog ka lembur ngajajapkeun barudak nurek ditepungkeun jeung ninina. Barang turun tina ojeg teh bet pajonghok jeung Rina oge nu turun tina ojeg. Pakaian ginding jiga nu geus lelempangan nyaba kota. Kawas tas indit-inditan. Mimiti nama boh Nur Hasan, boh manehna ukur silih reret bae, sarta imut bari unggek minangka basa-basi. Jol inget kaimutna darupa beungeut nama geus beda pisan jeung welasan tahun ka tukang. Lalaunan Nur Hasan malikeun awak, horeng mehna oge bari leumpang teh, beungeut nama ngaliuk bae ka tukang. "Rin," cek Nur Hasan ngagenteraan. Laun mehna ngarandeg tuluy mencerong. Gewat Nur Hasan nyamperkeun ngajak sasalaman. Mehna imut tapi jiga nu kagok lebah rek nampa leungeun teh. "Damang," cek Nur Hasan deui. "Pangestu," tembarina meh teu kadenge. "Sidang heula atuh." "Mohon," cenah bari tuluy sanduk-sanduk reh teu bisa nyimpang lantaran geus sore. Tuluy indit deui sanggeus miharep sangka Nur Hasan ulin ka imahna. Ku bintang anu parahan, bulan tumanggal bintang parahan, sapasi lingkaran janji bulan tumanggal tegeracaan hayang ngabumbang langsung hate. Mitra kaum dangu, sanepina ka imah indungna Nur Hasan, indungna rea cacarita kawas biasana. Ngabejakeun rupa-rupa perkara anu aya di lembur. Bari toleh deket jeung incu-incuna bubuhan karek harita ku Nur Hasan diwanohkeun. Di lembur ayeuna geus maju cenah. Nyawah ge geus ku traktor. Obat-obatan geus segala aya teu hariwang pare kasarang ku hama. Irigasi geus lancar teu sieun pare kagaringan lantaran halodo. Atuh dina sausum-sausumna teh panen teu waleh musakil. Tuluy indungna nyaritakeun kasehatanana jeung wesel kiriman Nur Hasan nu mindeng telat datang jeung nu sejen-sejena. Segala dibejakeun. Teu katinggaleun kaasup ngadongengkeun pagawean Nur Hasan baheula ka pamajikanana. Zaman sok apruk-aprukan ngeprak ngalamanuk. Ayeuna mah manukna oge cenah geus areuweuh ceuk indungna teh geus pindah alam gitu. Basa arek mulang dina hiji mangsa indungna nyarita ka Nur Hasan bari rada diharewoskeun. "Rina mah San, nepi ka ayeuna ge can salakian eta teh." "Oh, hari gawena di mana cenah ayeuna eta teh mak?" tanya Nur Hasan penasaran. "Ih, nyaeta karunya. Karunya San, cenah mah jadi PSK di wewengkon Sompek Tanjung Pakis Karawang." Cenah bet rada ngagebeg Nur Hasan ngadengena teh. Bebenek tepung harita canimbongan panutan
disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan didiso